Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu jeung deui haram haramna alal junubi kajalma anu junub naon sittatu asya'a genep pirang-pirang perkara. As-sholatu kahiji haram salat, wa tawafu jeung deui kaduana haram tawaf, wa masul mashafi jeung deui katiluna haram nyabak mashab, wa hamluhu jeung deui kaopatna haram mawa mashab, wal lubsu jeung deui kalimana haram cicingna fil masjidi di jero masjid, wa qiraatul qur'ani jeung deui kagenepna haram maca Qur'an. Masih keneh nerangkeun paharaman kajalma anu junub eta anu boga kawajiban adus ku salianti haid jeung nifas. Nyaeta kaopatna haram mawa mashab. Di dieu diterangkeun nyaeta anu sehubungan jeung mawa mashab. Pikeun jalma anu junub, pikeun jalma anu teu boga wudu. Kumaha lamun budak tapi budakna budak geus tamyiz. Budak geus tamyiz teh budak geus boga anggeran, budak geus boga cedok nya umumna dina umur 7 tahun lalaki awewe. Wala yajibu jeung teu wajib naon man'u sobiyin nyarek budak, ngalarang budak leutik mumayyizin tapi anu geus tamyiz. Ulah di bawah tamyiz anu geus tamyiz nu teu wajib dicarek dicaram teh. Walau junuban najan budak eta keur kaayaan junub min hamli mashabihi nyaeta tina mawa mashab na eta budak, wa masihi jeung nyaeta nyabak mashab. Tapi anu teu kudu dicarek teu kudu dicaram teh li hajati ta'allumihi karana butuh perlu ngajarna eta diajarna eta si budak leutik teh teu. Wa masaqqat istimrarihi jeung nyaeta masakat tetepna angerna eta si budak leutik mutatahiron bari kaayaan suci. Hartina kieu budak anu geus tamyiz di mana-mana deuk diajar ngaji wudu heula biasa. Lamun tuh kaayaan junub ngan asa jajauheun kitu henteu mustahil mah asa jajauheun weh junub mah ieu mah teu boga wudu. Biasa anu pertamana kudu wudu heula. Nah, geus wudu tuluy diajar, tuluy diwurukan, tuluy papatahan Quran. Tangke dina tengah-tengah ke diajar Quran ada kata apakah ieu namun budak eta naha hitut gitu atau ngewer budak eta tegasna mah batal wuduna. Najan sekalipun anu jajauheun teh nyata teu ka junub
umpama tapi kabijil mani nah keur diajar gitu mangka teu wajib si budak dilarang nyabak jeung mamawa mashab tegasna teu kudu dititah wudu heula ku karana batal eta teu kudu dititah wudu heula ku batalna eta ieu penting karena ayeuna mun tapangna penting teh pan di urang nyaeta loba ayeuna anu ngalajar budak gitu apakah ayeuna mun ta budak eta batal wudu karena umpamana budak dihijikeun jeung ayeuna mun ta malalaki awewe batal ayeuna mun ta wuduna batal wuduna ta eta karena batal wuduna eta teu wajib nyaeta kudu dititah wudu heula teu wajib kudu dititah wudu heula jadi nyabak Qur'ana mawa Qur'ana teu naon-naon karena aya nu leuwih perlu nu leuwih penting mana ngajar budak mapatahan budak mamatahan Qur'ana satu ta eta karena aya hajat kebutuhan ngawurukan mapatahan ngadidik Quran kaduana lamun ieu dipentes si budak kudu terus ai budak teh atuh dah gitu aya namun tamah hitut teu moal bisa ditahan ai budak mah gitu tuluy hayang ngawer moal ayeuna bisa ditahan lamun kudu anger boga wudu mangkat terjadi masakan itu alasanana eta ulah dibawa keluar tina pendidikan tina pelajaran tina diajar ayeuna Quran nu bieu teh nyaeta lamun dina situasi kondisina keur belajar Quran kumaha lamun di luar tina belajar Quran eta mah teu meunang budak cabak-cabak lain karena erek diajar Quran lain karena erek ngaji Quran lain karena erek papatan Quran teu meunang ieu mah lamun dina situasi kondisi keur belajar pan budak mah aya waktuna gitu ayeuna belajar ta eta nu meunang mah di luar teh eta ulah kieu panyanekeun Quran da ujang mah budak keneh ulah eta mah teu meunang biasa atawa ayeuna mun tama ieu ayeuna mun tama pang nyimpenkeun Quran budakna teu gawudu teu meunang eta mah da meunang sate lamun dina situasi keur belajar eta lamun teu keur belajar mah tetep haram sarua jeung ayeuna mun tama anu geus balik nah eta mah nu bieu mah bercerita nyaeta tentang keur situasi kondisi belajar jadi teu kudu dipaksa wudu heula henteu barabe kitu keur budak mah matak ayeuna di tengahna pamahallu dzalika mangka ari tempat tegasna situasi jeung kondisina teu wajib dicarek budak anu geus tamyiz najan ayeuna mun teh boga hadas gede junub teh tina mamawa Quran tina nyabak Quran lamun keur diajar keur belajar Quran di luar ti ayeuna forum belajar sarua haram budak oge haram teh nyaeta keur kolotna anu ngantep atawa keur guruna anu ngantep guruna wajib ngalarang kolotna wajib ngalarang lamun ayeuna henteu dilarang nu doraka lain budak ngantepna kolotna atawa guruna tah kitu wa mahallu dzalika in kana lidarasati satu tah masalah lajeng ayeuna qala Sibro Malisi wis parantos ngadaos Sibro Malisi radhiyallahu an bi khilafi tamkinihi beda jeung lamun ngantep si budak anu geus tamyiz ya minas sholati diantep salat wa tawafi diantep tawaf tuluy ayeuna mun tama diantep sina nyonyong Quran diantep sina mawa Quran ma'al hadasi bari teu boga wudu eta mah doraka eta mah teu meunang eta teu meunang jadi lamun ayeuna mun tanya Quran jeung mawa Quran mah sewaktu-waktu teu boga wudu budak meunang teu wajib ayeuna dicarek sewaktu-waktu
Di mana tah dina situasi keur belajar. Tapi lamun ngantep salat, ngantep tawaf kitu tah bari budakna teu boga wudu. Eta mah wajib dilarang, tegasna kudu wudu heula. Kudu wudu heula. Budak nu geus tamjid jeung salat kudu wudu heula, cenah wudu heula. Tuluy dak tawaf, ayeuna teh ayeuna mun teu keur salat batal wuduna. Teu meunang diantep. Kudu naon? Kudu cenah wudu heula eta mah. Pan tadi mah wudu, tuluy ayeuna diajar Quran, cabak-cabak bawa-bawa kana Quran, di tengah-tengah belajar batal wuduna, kan teu wajib, di tengah wudu tadi mah. Ya malamun salat, malamun ayeuna umpamana budak, nu tamjid teh wudu, tuluy salat dina tengah-tengah salat batal, teu meunang diantep tah wudu deui, wudu deui. Gitu. Atawa tawaf, keun aya tawaf deui di urang gitu. Dua tah. Jadi aya perbedaan antara nyaeta budak anu geus tamyiz nu teu boga wudu teh. Lamun keur belajar Quran mah dina tengah-tengah belajar batal wuduna, sanajan ayeuna sakalipun junub teu wajib nyaeta kudu sina adus heula, teu wajib nyaeta kudu sina wudu heula. Lanjut. Karena aya hajat ta'alum, aya kebutuhan belajar. Lamun ayeuna berkaitan jeung salat mah budak deuk ayeuna salat kudu heula, dina tengah-tengah salat batal eta mah teu meunang diantep, atau dina tengah-tengah tawaf batal teu meunang diantep, kudu sina wudu heula. Paham? Nah gitu. Nah penting eta apan ayeuna mun teu mah urang sok ayeuna ngurukan budak gitu. Nah selanjutnya wayah rumu jeung haram non tamkinu ghairil mumayyizi ngantep ngongangkeun teh ngantep salian ti budak anu tamyiz tegasna di bawah tamyiz, berarti lah lamun ku umur di bawah usia 7 tahun, budak di bawah usia 7 tahun haram diantep min nahwi mazhabin nyonyo Quran nyanyabak Quran haram. Saha nu haramna? Lain budakna, lain tamkinan lantin teh nu ningalina kolotna gitu. Kolotna teh apakah ayeuna idung bapana, apakah guruna, apakah nu apal di dinya gitu. Budak batur lain budak urang, lain budak urang. Jadi aya budak buat tamyiz nyanyok Quran teu meunang diantep. Teu meunang diantep. Kudu walau ba'da ayatin. Najan lain Quran anu biasa kieu, lain nu 30 juz. Lembaran-lembaranana umpamana ukur sebagian ayat-ayat Quran, ayat tulisan Quran eta haram diantep. Teu meunang kudu dicarek eta mah. Budak nu kumaha di bawah tamyiznya. Di bawah tamyiz. Tegasna kieu meureunan ari budak ayeuna anu bawah tamyiz mah nyaeta lamun belajar Quran teh tong make Quran. Di bawah tamyiz mah tegasna nyaeta ulah make Quran. Budak di bawah tamyiz mah matak ayeuna mun tamyiz mulaina belajarna si budakna sina ngajina 7 tahun. Lamun di bawah 7 tahun kitu tatalaran kitu susuratan kitu ulah make ayeuna main Quran di bawah usia mah, di bawah usia tamyiz tegasna di bawah usia 7 tahun. Kitu cara belajarna budakna. Jadi guys atuh ayeuna mun tameureunnan ye lamun keur di madrasah anu secara ayeuna mun tam umum mah masukkeunana usia minimal 7 tahun. Tah di bawah usia 7 tahun mah eta mah tatalaranna ku kolotna naon susuratan gitu. Karena ayeuna mun tam budak nyata anu teu memungkinkan angger boga wudu teh budak mah. Jadinya ayeuna mun tama aya paharaman keur kolotna jeung anu nyaho nyarek ngantep budak nyanyabak jeung mamawa Quran keur budak anu di bawah usia tamyiz usia 7 tahun teh. Naon cenah alasanana 5 pihi karena di balik eta ngantep budak anu di bawah usia tamyiz mamawa Quran atawa nyanyabak Quran minal ihanati aya unsur penghinaan kana Quran gitu.
itu ngahinakeun kana Quran teh. Jadi tegasna mah pangna urang diwajibkeun ayeuna mun tama kudu boga wudu nyabak Quran ma Quran teh eta teh penghormatan kana Quran. Ari ngahormat kana Quran ngagungkeun kana Quran teh wajib. Jadi lamun teu boga wudu eta teh ngaranna teu hormat. Ai teu hormat teh nyata ngahinakeun. Tah eta alasanana. Eta alasanana. Quran agung sementara nyata urang nyabak Quran teu boga wudu atau teu boga adus itu adalah penghinaan ihanah. Faidatun ari ieu eta hiji faidah. Ari ieu eta hiji kagunaan. Qala An-Nawawi parantos ngadawuh Imam Nawawi radhiyallahu anhu fit tibyani ngadawuhna dina kitab Tibyan dawuhanana la yumnaul kafiru teu kudu dilarang teu kudu dicarek jalma kafir ansima'il Qur'ani tina ngadenge Quran. Lamun aya jalma kafir ngadengikeun bacaan Quran teu kudu dicarek. Teu kudu dicarekeun we ngadengikeun mah. Karena dawuhan Gusti Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa ajirhu. Lain eta nu dimaksud. Eta mah hiji lamun orang-orang kafir menta keamanan, menta perlindungan ka urang Islam, wajib dibere perlindungan. Jadi teu meunang ayeuna dicengkram ayeuna mun teh mah eta ayeuna dalilna. Pangna ayeuna mun teh ketika orang-orang kafir aya di tengah-tengah umat Islam damai, rukun, aman. Karena aya perintah Gusti Allah eta. Jadi aya kedamaian, menta ayeuna damai fajir. Jadi teu meunang ku urang ayeuna diusir, teu meunang ku urang dinyenyeri, teu meunang ku urang didolimi, semena-mena teu meunang. Fajirhu mangka beri keamanan, beri kedamaian hatta yasma tapi ka lamun eta urang kafir ngadenge oge kalam Allah kan baik tina ngadengkeun Quran ngadengkeun mah. Tapi lamun nyabak kumaha? Lamun nyabak mah wayumna min masil mashabi. Orang-orang kafir hayang ayeuna mun teh cubak-cabak kana Quran teu meunang diantep. Cubak-cabak mah teu meunang diantep, dilarang. Lamun ngadengikeun keun bae, lamun nyabak teu meunang. Urang kafir tah? Urang kafir. Jadi ngadengikeun bae teu naon meunang, lamun cubak-cabak teu meunang. Kumaha lamun mapatahan? Aya urang kafir aya namun teh mah hayang dipapatahan Quran, hayang nyaho ayeuna Quran, hayang apal kana Quran, kumaha masalah mapatahan murukan jelema kafir mapatahan Quran. Dawuhan ashab-ashab Imam Syafi'i, sponsor-sponsor lah pendukung-pendukung Imam Syafi'i radhiyallahu an, tingali heula. Lamun aya jelema kafir hayang dipapatahan, hayang diurukan lamun cek prediksi urang teu moal aya harapan rek asup Islam mangka teu meunang dipapatahan. Lamun aya jelema kafir hayang apal Quran, hayang nyaho Quran, hayang ngarti Quran, hayang papatahan Quran, tingali heula. Lamun cek urang bakal asup kana Islam mangka meunang dipapatahan Quran atau kumaha lamun ayeuna mun teh mah ieu aya harapan bakal asup agama Islam eta oge aya dua kaul ulama. Nu kahiji meunang eta nu sahih lamun aya harapan bisi apa ade pergaulan Pak Ade mah kitu nya bisi aya dunungan buat teh kita ya. Pade mah aya katingalina beda cenah aya namun termasuk ngaos dan aya wae dan teh salat ahli ngaji mah kitu aya di mana-mana oge. Bapak aya nu hayang hafal Quran teh.
Bapak upamanya ayeuna ku abdi diurukan, ku abdi di papatahan, di kanaturan, kira-kira Bapak bade lebat keselamatan apa aya namun mau mau ieu mah ingin tahu aja tong tong ayeuna mun teu naon ka capek-capek ayeuna mun lain capek ayeuna mun teu urang udah urang nama macana mah diganya mapatahan nah coba ieu mah panjojona mapatahan mapatahan teu meunang lamun teh ya tujuh eta amun ayeuna mun tama kira-kira ayeuna mun teh kumangke kitu kumangke eta mah lain deui jadi kumangke teh tah beureunan ayeuna mun teh ningali heula kualitas urang jadi iyalah ayeuna mun tama agama Islam ieu bakal berwibawa bakar ayeuna mun teh berwibawa oh jangan-jangan ayeuna mun tama ka orang Islam pribadi oge ka non muslim oge di mana-mana bisa nyaeta nembongkeun kaluhuran kagungan agama Islam dina berbagai sisi. Mata orang Islam lamun ieu teu ngamalkeun kana kaislamanna boro-boro ayeuna cek urang-urang kafir non muslim cek urang Islam pribadi nah hanya orang Islam teh kitu cek urang Islam sorangan eta teh jadi ayeuna dijatuhkeunana ayeuna kaislaman ieu dihancurkeunana kaislaman ieu kusaha nya urang Islam sorangan agama Islam anu sakitu agungna saetu luhurna ieu urang Islam sebagai penganutna ieu teu bisa menjaga nama baik keluhuran keagungan Islam eta padahal Islam mah dina sagala sisi ya rapih mata ayeuna bisa diterima ku semua kalangan tembongkeun ayeuna mun dina akhlak tembongkeun dina tutur kata tembongkeun dina bertetangga ieu ayeuna kuring Islam tah ieu cara bertetangga Islam tah kieu cara akhlak Islam kieu cara berteman Islam kieu cara berkeluarga Islam ka arah tah urang teh kieu tidak tong ayeuna kumaha pan urang ayeuna ku pribadi pangna urang ayeuna mun teh mah asal ieu komplain wae mun urang jeung pamajikan jeung salaki karana naon dina keluarga teh bisa nembongkeun ayeuna bahwa ieu teh ayeuna mun teh mah awewe sangat dilindungi hak-hakna ku agama Islam awewe sangat pamajikan gitu istri sangat dijaga dilindungi hak-hakna ku agama Islam geus ayeuna mun teh mah genah nya kitu deui ayeuna mun teh jadi salaki lalaki dilindungi betul dilindungi hak-hak da urang mah pangna ayeuna mun teh mah ngaler ngidul wae teh kitu ayeuna mun teh mah naon atuh da ieu satu sama yang lain hak-hak dan kewajiban teu berjalan mulus teu selaras gitu gara ayeuna mun teh malah insyaallah lamun kieu kan ieu teh anu rawana teh nya awewe numpang mungmungna anu dilakukeun kudu jadi salaki mumpang nyanungkeun da sabenerna mah eta teh cangkolna kewajiban urang kalau jadi pamajikan cangkolna acan sampurnana urang nyumponan kewajiban menjadi salaki kalau jadi pamajikan ai kari-kari can sampurna nyumponan kewajiban urang kalau jadi pamajikan tuluy urang jauh hayang nyanung jalan ada teh nah cenah ajengan mah nya tanyakeun ke ajengan ka pamajikan ajengan pangna ayeuna mun teh mah enjoy ieu ayeuna pang nyanungkeun kumaha gitu jadi urang jauh ditanyakeun eta nah sok heula ayeuna mun teh kewajiban jeung sina nyaho hakna nu jadi pamajikan teh lamun ayeuna mun dibalanjaan tah hak menjadi pamajikan teh sakieu hak dibalanjaan teh dapat teh tuluy ayeuna mun teh mah hak dina diimahan ayeuna di tempatan sakieu hak tuluy ayeuna mun teh diponokan ayeuna mun teh sakieu hak dibere ayeuna mun teh pakaian sakieu kitu tah kudu janji ayeuna mun teh masalah kitu sing nyaho hak-hakna gitu nah begitu ayeuna mun teh geus dicomponan bari geus nyaho tina kanyaho teh oh hak urang teh sakieu nah tinggal mun urang rek nagih hak teh hak urang teh jadi ayeuna pamajikan tah ayeuna mah nya geus componan
kewajiban bapak ka dirinya ieu sakieu akurkeun jeung ayeuna aturan Islam tah ieu sakieu atau sakitu naon deui geus sakitu tah ayeuna bapak teu kawin deui awe tong adat da geus dicumponan dan geus ayeuna mun teu dicumponan geus dicumponan gitu nah dari urang mah pan ayeuna mun teh manaon ulah salaki urang ngabagi-bagi rezeki teh gitu. Padahal lamun ayeuna mun teh mah nya dikitu-kitu mah awewe ya nu kolot pamajikan saha? Pamajikan Mang Ade. Aya nu marah pamajikan saha? Pamajikan saha? Pamajikan Batur? Pamajikan Mang Ade. Aya nu katilu? Sarua atuh sarua pamajikan gitu nah. Aya nu kolot atuh dah hayang kusorangan gitu. Yang keserangan pokoknya mah hari air canung mah gitu jadi ayeuna mun lamun tampo giliran urang ngabejaan awe bisa terjadi ya tanya nah, lamun giliran di urang ini suamiku gitu itu pek aku atau mah nggak engke lamun tampo gilir ayeuna kadua itu suamimu gitu nggak saya beres ayeuna jadi lamun itu kerinu kadua tu katilu teh ulah ayeuna hayu suamiku gitu. Hayu suamiku dinu kadua anggar suamiku. Tah lamun ayeuna keur kanu kadua katilu itu suamimu silahkan. Teu kudu ayeuna pangmasakeun, teu kudu ayeuna pangdangdankeun. Da geus jadi suamimu itu mah tangke balik deui ka urang inilah suamiku. Kan gitu gara ayeuna mun tamanya ya awe atau masak motor cing apa kana hak-hakna betul mau beli mobil semua beli wala beli nanti ayeuna mun tamah tuh kayak ayeuna mun tamah akan kakak kayaknya ulah wa ayeuna kanya tingali sing tahu hak-hakna sing tahu kembali ayeuna kana pokok bahwa sing orang geuningannya kurang-kurang kafir oke ketika aya di saklingin urang teh punya hak eta diberi keamanan diberinya eta perlindungan itu ayeuna Islam teh jadi Islam mah lamun ayeuna mun teh di sakeuring mungkin aya urang kafir teh jadi ikut nyaman ikut ayeuna rukun ikut damai dilindungi dina agama Islam mah tapi coba lamun ayeuna urang Islam aya di negara kafir gitu tersiksa tersakiti ayeuna mun terdolimi hak-hakna urang kafir mah insyaallah ayeuna aya di tengah-tengah muslim ya ayeuna mun tamak itu nah dalilna teh anu ieu teh menurut ayeuna mun tama sebahagian kaum lamun seuk ka arep-arep bakal asup kana agama Islam maka meunang di pangatahan tah didinya meureun urang teh kudu naon kudu bener macana sing alus sing bener jeung sing alus sing bener teh sing geunaheun atas dibacakeun ayeuna Quran sapertos ayeuna saurna kisahna sejarahna Sunan Kalijogo begitu ayeuna mun teh diusir ayeuna ti istana karena ayeuna mun teh mah anjeunna sok nyanakan ayeuna mun teh barang-barang makanan dikaratonkeun ngebantu orang-orang miskin ketika ayeuna ditangkap teu diusir ayeuna terus ayeuna pendak sareng ayeuna Sunan Bonang sareng ayeuna mun teh mata tampah di kali di ayeuna mun teh melekat ayeuna sungai terus ayeuna mun teh begitu kaluar tina tampahna macakeun Quran euneur sa istana kadang dina ayeuna haluangna hungkul atuh da eusi ayeuna mun tah urang Islam teh ka ayeuna ge berlaku karamat-karamat model ayeuna kitu teh gitu gitu sing aralus maca Quran sing ayeuna mun menikmati maca Quran ayeuna urang maju nyaeta kana paharaman jelema anu junub paharaman anu kalimana wal lumsu jeung deui kalimana paharaman jalma anu junub nyaeta haram cicing fil masjid di jero masjid di luar mah teu naon di luar teh nyaeta di luar tina batas tanah anu
diwakafkeun ka masjid anu nyaeta mauqifah lis sholati sakur ayeuna mun sama tempat anu diwakafkeun pikeun salat eta ayeuna mun teu mangarana teh naon masjid. Tadi dia sakloba ayeuna mun teu ieu masjid-masjid nya baik ayeuna mun teu terutama ya model ayeuna di gedung-gedung gitu. Daya akang pernah ayeuna mun teu masuk kadinya teh ayeuna mun teu ngahukuman masjid daya akang da iya ayeuna mah umumna teu kieu nya. Jadi nyieun ayeuna mun apakah rereongan aya apakah ayeuna pribadi umumna ya. Nyieun yang musala. Geus kitu ayeuna mun teu teuing ke aya kencreng aya naon atau ayeuna mun teuing pelebaran deui teu puguh. Teu puguh ngan ayeuna mun teh nyieun pangsalatan teuing nyieun ayeuna ngaran Masjid Al-Ikhlas, Masjid Assalam masjid al gitu ayeuna mun teh masjid ngaranna masjid ieu ayeuna masjid padahal masjid teu puguh. Dan jadi ayeuna masjid anu resmi sehingga berlaku paraman ya dan masjid anu resmi ayeuna mun teh saha anu wakifna ngawakafkeun saha anu diwakafkeun saha ayeuna mun teh nadirna kadana pangna ayeuna mun teh kacau ayeuna mun teh masjid-masjid sehingga ayeuna mun teh sapoba gugatan ada ayeuna dan teu puguh atuh darina ge nyen pangsalatan. Lamun ayeuna mah gede meureun disebut teh masjid langsung gitu lamun leutik meureun tarina disebut teh mushola gitu gitu masjid mah kudu resmi masjid kudu ayeuna resmi itulah anu berlaku paharaman nyata jelema anu junub jelema ayeuna mun awewe anu haid jeung nifas teh mau qifah lis salat masjid mah nyaeta tempat anu diwakafkeun nyaeta lis sholati nyaeta paranti salat. Adapun ke ayeuna tempelan-tempelan mah pan ayeuna pokona maksudna teh gitu. Jadi pokona masjid mah nyaeta difasilitaskeun keur naon? Keur salat pokok. Adapun ayeuna engke sok dipake marhabaan, sok dipake acara itu sekalian lain pokok tama. La masjidul ussisa ala taqwa teh masjid gitu taqwa teh. Jadi ayeuna sarana ayeuna masjid adalah sarana keur naon? Keur salat. Matak dina aturan masjid mah kieu, lamun aya kegiatan ayeuna mun teh bentrok ayeuna mun teh jeung kegiatan salat, eleh kegiatan ayeuna nu lain ku salat gitu. Karena ini beruntukan bersalat. Ari ayeuna masjid mah masjid resmi ya. Walau kana al-lubsu bi qadri tumaninati, ari awe apakah lalaki junub, awe anu junub, atau awe anu haid, atau awe anu nifas, ngaran-ngaran cicik najan saukuran satu makninaheun telah sadetik gitulah saukuran subhanallaheun haram we ngaran cicik la uburu ari lewat jalan mah henteu. Jadi lamun ayeuna dek ngaliwat jalan ulah make ngarandeuk, da ngarandeuk mah naon? Cicing gitu. Bae aja ngaguluyu rek kitu. Nah, naon bedana antara ayeuna mun tama cicing jeung lewat? Lewat mah kieu lamun ayeuna nu junub awe anu haid asup tina lawang belah wetan. Kudu kaluarna teh nyaeta tina lawang belah kidul atawa lawang belah kulon, lawang belah kaler, ngaranna teh lewat. Lamun asup tina lawang anu belah wetan, kaluar tina lawang wetan deui, eta dihukuman cicing. Eta dihukuman cicing. Lewat mah kudu beda ayeuna mun teh malawang kaluarna. Tah lamun lewat teu naon-naon, lamun ngaliwat mah nu haram cicing. Naon ayeuna mun teh mau umpur ngalewat wa duhulu ari ngaliwat teh anu teu haram teh keur jalma anu junub ka masjid nyaeta cicing ayeuna mun teh ngaliwat ka masjid aduhulu asup mimba tina hiji pintu wal khuruju jeung kaluar min akhara tina pintu anu lain.
Bikhilafi ma idza lam yakun beda jeung lamun henteu aya lahu di masjidna illa babun wahidun terkecuali satu pintu mangka eta mah teu meunang payam tanihu mangka teu meunang naon adduhulu jelema anu junub asup kana eta masjid sabab di pintu alternatif. Deui aya namun teh pintu alternatif teh aya maka teu meunang lamun masjid satu pintu mah karena ke bakal balik kadinya deui bakal keluar kadinya deui aing ngaliwat mah asup ti dinya nyaeta keluar ti dieu. Kumaha mun putar-putar mundar mandir mah haram kawas cicing gitu. Aya mah da abdi mah moal cicing ieu mah bage rujak lejeng ge di masjid sarua eta hukum cicing jadi teu meunang nu meunang mah lewat jalan Dawahan Gusti Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim la taqrabus sholata wa antum sukara hiji larangan jelema anu keur mabok teu meunang salat hatta ta'lamu sehingga geus cager tina mabokna sehingga geus cager. Kadua larangan ayeuna mun tema Allah wala junuban illa abiri sabilin teu meunang ayeuna mun tema jelema anu junub cicing ayeuna mun tema di masjid nyaeta kecuali lamun ngalewat hungkul sehingga nyaeta lamun adus heula aitan adus mah teu meunang cicing kecuali lamun lewat jalan hungkul ayla taqrabu maudhi'as shalat hartina ayat Tuhan Gusti Allah dieu ulah deukeut-deukeut aranjeun kabeh maudhi'as shalat kana tempat salat alias masjid. Wahala kaunikum sukaro bari kaayaan aranjeun nyaeta keur ayeuna mun tama marabok tama ayeuna mun wala fi hali kaunikum junuban jeung ulah nyaeta dina kaayaan naon ulah ayeuna mun tama dina kaayaan junub. Jadi hiji jelema anu junub teu meunang asup ka masjid, kadua jelema anu mabok teu meunang asup ka masjid. Naam yajuju lubsuhu bihi menang tapi menang cicingna seseorang di jero masjid lamun aya darurat. Jelema anu junub menang cicing di masjid karena aya alasan darurat. Seperti kumaha ieu darurat? Seperti ieu darurat mah kaannama bihi saperti hiji jalma sare di masjid. Ari dina sarena teh ngimpi jima. Terus tapi ka bijil mani lama. Tapi ka bijil mani nanti mimpi basah bahasa ayeuna. Mimpi basah wa ta'adzara khuruju ari erek kaluar hese. Karena naon? Wah, keur musim gawat, jeung musim garong, musim ayeuna begal. Nah, li khaufin min asasin karena nyaeta sieun ditangkap lah, sieun ku intel, sieun ayeuna mun tama corona dianggap ayeuna mun teh bangsat lamun teu keluar puting-puting ti masjid. Bisi dicuriga jeung ayeuna mun tama sabangsana. Ya teuing ayeuna mun teh diartikeun ya teh ayeuna teh nu diartikeun kumaha lamun sieuna sieun juri gitu kan eta teh mana tan wani ayeuna mun teh ngaartikeun ayeuna mun teh eta teh ieu teu eta nya teh ieu mun ieu teu masuk kana eta teu masuk kana hukum gitu eta teh ayeuna mun teh eta teu masuk kana hukum sieun juri gitu teh eta. Jadi tuan yang ngartikeun kumaha lamun sieuna sieun juri gitu lah yang sieun corona sieun ayeuna ku bangsa teh begal mah ieu mah sieun naon sieun juri gitu. Jadi ayeuna hayap-hayap di masjid dan aya di luar ayeuna keluar sieun naon sieun ku juri gitu. Duka tahan. Tapi lamun aya mah di masjid seperti masjid nate masjid anu masih keneh nyaeta utuh can dibangun acan permanen berarti masih keneh tanah
Oke ayeuna mun tama tapi tanahna di tanah lain ayeuna masjid tegasna ayeuna mun tama aya dihiwalkeun perbatasan tah ieu batasna masjidna ieu batasna masih kana aya bentuk tanah aya tanah anu luar ti teu ka bawah nyata ka masjid jadi meunang tanahna dipake tayamum maka wajib we sementara tayamum heula lamun teh kaluar adu sieun da penting-penting sieun aya nu curiga sieun aya nu nangkep gitu nah ari eta aya tanah tapi tanahna lain tanah masjid tayamum heula wajib darurat teh aing teh mah alus deui biasa geus urang mah biasa aya namun mah kumaha lamun aya tanah ulah aya tanah masjid mah ulah aya tanah masjid mah jadi sakali deui anu haram kerja anu junub rek awe dek lalaki nyaeta cicing walaupun cicingna nyaeta saukuran tumanina di jero masjid mangka pengertian tina cicing lamun lewat jalan mah eta teu haram ukuran lewat jalan lamun masuk ayeuna ti hiji pintu keluar tina pintu lain lamun masuk tina pintu eta keluar tina pintu eta keneh maka dihukuman cicing dihukuman cicing kumaha lamun ayeuna mun tamaya jelema nya aya masalah kadang-kadang lucu gitu sanajan nyaeta jauh gitu tina terjadina jauh tina kemungkinan walau jamaah lamun ngajima hiji jelema jauh-jauh tahu ka pamajikan pieu di masjid wa huma maroni kabayang ayeuna mun teu ngajima ayeuna pamajikan teu bari leumpang gitu teh itu panaresep ayeuna mah model-model gitu teh bari kitu bari ayeuna mun di naon gitu ting lalumpang dua nana yang ngigir mulanya pas kayu gitu ting ayeuna mun teu kumaha ting diganong ting kumaha ting ayeuna mun teu tapi teu cicing teu goyo da ayeuna mun teu bari lumpang masalah lucu tah lam yahrum teu haram aya kasus eta ayeuna mun can kan ya bakating gitu bakating ayeuna masalah pangna kudu jelas kudu ayeuna mun teu majentre gitu bisi ayeuna mun teu makadian gitu teu haram berarti ayeuna mun teu haram teh ya ayeuna mun teu meunang ayeuna teu haram ulah coba ulah dicoba atau dicoba atau sunat-sunat ieu kan ieu mah deui kata gitu henteu ayeuna teu haram amalau makasa bihi limutrin ngan omat ulah ayeuna mun teu bari erep ulah ngaranna gitu aduh ieu kagok ayeuna keluar aja tinggal ulah ke dikeluarkeun mah ditu ulah dikeluarkeun mah eta mungkin meureun ayeuna teu ngaranna ulah nu jima tuluy ayeuna mun teu mah ieu bari lumpang gitu tuluy dikeluar keke urang entok tuh kan di luar gitu di ulah di dalam di jero ulah direm di jero teh di luar kudu eta mah ngageuleung gitu wa innahu yang taniu mujama'atuha hina idin salah satu masalah ayeuna mun teu anu kaluar tina nalar urang teh nya lain mah nya bisa aya kitu hukumna wa minal masjidi ieu bagian tina masjid teh sokohna naon sokoh teh lotengna eta masjid bisi ayeuna mun teh ada ieu mah masjid teh ayeuna luhurna aya handapna mah gedung kumaha ayeuna mun teh sarua mesti aya da dulu kono aya karasaboya mah ge nyaurkeunna teh hayang nyaho masjid aya masjid teh lain ieuna masjid teh ta ieuna gitu jadi ayeuna lahana gitu tah ieu teh ayeuna mun teh anu ku masjid teh kaluhurna tepi ka langit tinggi kitu eta hukum masjid gitu kahandapna tepi ka bumi sapatala eta hukum masjid gitu tuh tepi ka 100 lantai oge masjid kan itu masjid ayeuna mun teu mah hukumna nah tuluy ayeuna emperna naon teh ya eta ayeuna mun teu mah hukum ayeuna mun teu masjid terus suhunana tembokna tuh
dingdingna termasuk terowonganana eta hukum ayeuna mun teu masjid. Aya masjid, aya musola. Setiap masjid pasti musola. Teu setiap musola masjid. Nah, mangka musola anu ayeuna mun tama ieu mah sakadar paranti ayeuna mun tama ya salat biasa gitu, salat biasa atau ayeuna ukur paranti khusus salat Id, salat lebaran atau khusus ayeuna mun tama ieu mah paranti madrasah seperti ieu tempat-tempat anu sok dipake ngaji, tempat-tempat anu sok dipake nguruk, tempat-tempat anu sok dipake riungan atau ayeuna mun tama pondok-pondok gitu, aula-aula tapi sok dipake ibadah eta mah teu masuk hukum masjid eta mah. Najan ayeuna di biasa pake salat pagi teu jadi hukum masjid, anggar madrasah. Jadi lamun anu lamun anu ayeuna mun taman haid, anu ayeuna nifas, anu jeruk teu naon-naon gitu. Teu naon-naon ayeuna mun upamana ya upama ya mah upamana. Ayeuna magrib teh atawa geus awal atau teu kuat ayeuna bisi kapabayan ai baik lamun ayeuna alus heula andai kata jam sieun tinggalin ngaji heukeun wae dari madrasah ieu gitu. Jadi iya ayeuna mun tama jamaah meureun cara runuk gitu. Kan bae ayeuna mun ada di madrasah. Itu salah satunya bahwa dikapengker keneh para ulama-ulama baik ayeuna di pesantren oge ayeuna di kampung-kampung. Jadi majelis-majelis ilmu mah sok difasilitasi nyata di warung masjid. Ya salah satunya ayeuna mun tama kitu dikhawatirkeun ayeuna mun seperti kitu. Jadi lamun ayeuna mun terima madrasah mah nuju nupun ya boleh-boleh saja masuk ke mulung ayeuna mun tama kitu. Eta teh teu dianggap ayeuna mun tama sepele nu kitu teh nya. Jadi ayeuna mun ketika ieu para sahabat ayeuna mun tama maju ka medan perang salah satu ayeuna anu dicarek di perang teh salah satuna dina waktu ayeuna mun tama dina waktu ayeuna mun teh bade berangkat ayeuna perang salat teh ieu anu keur hayang heula ngagawean ayeuna pamajikan hayang motong ieu perang mal balik dilarang ieu perang nu hayang ayeuna dilarang tong ieu mal bener gitu ayeuna sebab eta teh lain ayeuna mun kebutuhan remeh-remeh ngaganggu kana sagala gitu. Masa ayeuna mun tama anu hayang mah eta fasilitas heula. Emang ada mah hayangnya gitu. Mah eta hayang mah. Anu hayang mah eta heula tah. Da mah ada musim ayeuna getol kali itu ka dia oge aya perlakuan eta mah amal bener mah ada. Emang ada kena teh hayang eta hayang mah teh naon. Kalau anu hayang mah eta heula fasilitas heula. Ngarah husu gitu tah. Ngawas ayeuna mun tama kali itu ayeuna husu. Eta heula beberes heula. Tapi ka perang oge nya eta dilarang aya tong ngeluk nu hayang kitu mah. Tong aya nu teu mangeluk perang. Eta heula tumpunan heula. Kebutuhan aya nu mun tama eta. Ya, tah itu aleuna terputar nyaeta paharaman jelema anu junub haram cicing di masjid. Kumaha lamun budak? Mangka lamun budak meunang teu ieu si walina kolotna guruna mawa budak ayeuna mun teh budak anu tadi teh tamjid tuluy ayeuna junub tuluy ayeuna asup ka masjid meunang diantep teu kudu teu wajib sina anu seula jika ayeuna anu tadi teh diajar Quran teh pegangnya ba Quran teh gitu tadi sangkum ayeuna jeung eta kumaha lamun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi mah umpami nuju junub halal kengeng cari di masjid eta adalah khosoisun nabawi Nabi. Khosoisun Nabi teh nyata ketentuan khususnya spesial anu dipaparikeun ka junjunan lamun umat keur junub haram cicing Nabi mah umpami nuju junub nyata teu haram linggih di masjid teh.
naon sababna kanggo Nabi sabab kebutuhan Nabi ka masjid eta lebihnya eta banget lebih ayeuna kuat lebih seueur nyaeta pikeun nyebarkeun sunnah-sunnah gitu. Jadi kebutuhanna lah. Oke ayeuna mun tama di samping ayeuna mun tama kitu deui da aridatna junjunan mah keagungan junjunan mah lamun ieu masjid agung junjunan agung tapi lamun dibandingkeun keagungan masjid jeung keagungan junjunan agung kana saha gitu agungkeun ayeuna junjunan walaupun nyaeta junjunan junjun oge teh jadi pengaruh haram di masjid sabab keagungan masjid aya dina bawah keagungan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sanajan hukum seperti itu apakah pernah terjadi junjunan linggih di masjid nakayan dieu eta mah sebatas aya namun tama hukum aturan adapun terjadi mah teu pernah junjunan dina kayan junub lajeng nyaeta linggih di masjid. Kumaha mun jalma kafir ayeuna anu junub tuluy ayeuna mun tama cicing di masjid menang atau ayeuna mun teu wajib dicarek teu wajib dicarek. Jelma kafir junub cicing di masjid eta teu wajib dilarang teu wajib dicarek. Naon sababna karena sabab aya urang kafir mah teu nekadkeun haram. Teu nekadkeun haram. Tapi sok sanajan ayeuna teu nekadkeun haram tapi cicingna jelema kafir kaayaan junub di masjid eta tetep kena sanksi kena siksa. Jika kieu we atuh jelema kafir teu salat aya dititah salatna mah teu wajib tapi ninggalkeun salatna mah tetep kena sanksi disiksa kitu. Jelema kafir di dunia teu cicing ayeuna mun tadi mati dina kayan junub da memang ayeuna mun teu nekadkeun haram tapi aya kemah di akhirat tetep meunang siksa karena cicing di masjid dina kayan junub kitu. Dan telah mendidik li annahu mukhatabun bi furu'i syariah. Kabeh oge ulah disangka, ulah tepi kaya kesan kieu geunahna jadi urang kafir teu wajib salat. Geunahna jadi urang kafir mah teu wajib ngaji gitu. Geunahna jadi urang kafir mah teu kudu puasa. Geunah kumaha da teu salat, teu ngaji, teu salat, teu puasa, teu ngahaji, teh da anger kena siksa gitu. Genah kumaha jadi aya namun teh naudzubillah bodoh jadi hartina aya namun teman diwajibkeun teh dina hukum dunia ieu pemerintah yeuna Islam di mana-mana aya orang kafir teu salat teu wajib maksa salat gitu di dunia di akhirat teu salatna disiksa gitu. Urang kafir ayeuna mun teu kapagi ku pemerintah Islam ayeuna teu zakat teu wajib dititah zakat tapi teu ngaluarkeun zakat tetep kena siksa. Tetep kena siksa. Tah eta paharaman jalma anu junub anu kalimat. Oke anu terakhir paharaman jalma anu junub anu kagenepna nyaeta haram macan. Aya nyabak, aya mawa, aya macan. Nyabak, mawa, jadi ayeuna mun tama anu paharaman jalma anu teu boga wudu mah haram nyabak, haram mawa. Jalma anu junub mah haram nyabak, haram mawa, haram nyabak. Tilu haram mawa, haram nyabak, haram macan. Anu teu boga wudu haram nyabak, haram mawa, macan teu. Ari nu paharaman jelema anu junub mah haram nyabak, haram mawa, haram macan. Wallahu a'lam bishawab.